Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana tepang dangude sareng simkuring dina ieu channel. Simkuring ayeuna bade neraskeun hanca carita si Kidang Kilat Jago Tanding. Carios ieu karangan simkuring pribados. Mangganya wargi-wargi Sunda sadayana satu acan simkuring medar cariosna tekeng hilap anu acan subscribe di subscribe heula nya channelna supados simkuringna dina medar cariosna leuwih sumangat deui sareng simkuringna tiasa terus ngareka-reka carita supados kaum dangu sadayana di mana bae ayana anu ngadangukeun mikareueus kana carios Sunda anu dipedar ku simkuring tiasa kahibur. Mangganya wargi tekan subscribe-na. Ayeuna cuang kawitanan. Barang nepi ka pondokna eta sepuh teh sakedeung ngajanteng di hareupeun pondok lulat leret ka ditu ka dieu kawas aya anu diteangan ku dirina. Sakedeung deui aing teh kapaksa meureunnan bakal hirup sorangan deui di ieu tempat sabab geus waktuna mangke teh si Ujang teh kudu ninggalkeun ieu patempatan kulantaran kudu ngamalkeun sagabeh ilmu anu ayeuna keur diulik ku dirina. Sabab lamun diantepkeun bae si Ujang di ieu tempat tangtuna sagala kajahatan anu dilakukan ku para rampok anu terus ngagalaksak ka sakabeh lembur teh bakal leuwih maceuh deui, bakal leuwih nyangsarakeun warga-warga di desa-desa jeung kampung-kampung. Gusti hapunten di sim abdi Gusti, salami ieu sim abdi teu tiasa nanaon, teu tiasa kukumaha salianti ngadoa mudah-mudahan kapayuna sadaya kajahatan teh tiasa diungkulan syariatna ku incu abdi anu ayeuna nuju dipeuseuh ku pangarti anu ku sim abdi diagem. Mudah-mudahan incu abdi teh tiasa guna keur nusa jeung bangsa, khusus nama keur dirina pribadi eta anu digerenteskeun dina jero hate Aki Ranggalawe sakedeung bari terus-terusan muterkeun tetepanana ka sabudeureun eta patempatan. Teu lila manehna teh ngoloyong ka pipir imah terus wudu dina pancuran anu caina teh ngalir ka cidaherangna matak paas di luhur gunung. Terus manehna teh wudu sanggeus rengse wudu Aki Ranggalawe lempang muru ka jero pondokna. Teu lila ti harita asup kana rohangan anu biasa dijadikeun tempat salat ku manehna jeung Parman. Harita teh langsung salat duha, geus rengse salat sila menekoh ngadua wiridan sagala dibaca menta kanu agung sagala rancanana dikabulkeun secara gampang eta anu dipenta ringkasna ku Aki Ranggalawe. Sanggeus rengse ngadoa manehna teh ngagarentes deui dina jero hatena teh. Sakedeung deui Ujang kulang leuwih sataun Ujang teh bakal ninggalkeun Aki deui di ieu tempat. Geus kabayang bakal karasa sepi deui ditinggalkeun ku Ujang, tapi bae keur kapentingan diri Ujang pribadi jeung masyarakat Aki kudu kuat papisah deui jeung Ujang. Eta anu dina waktu harita digerenteskeun dina pamikiranana. Sedangkan
Parman anu geus diuk sila meremkeun panona, dua leungeunna disilangkeun di hareupeun dadana, musatkeun sakabeh kakuatan anu geus dipimilik. Ngadadak cai anu tadina ngaguyur ka sakujur awakna teh nyinglid, kawas aya anu ngahalangan. Eueuh cai sakecelak-kecelak acan ayeuna mah anu keuna kana awakna, padahal mah eueuh barang naon bae atawa lalangsena naon bae anu katempo ngahalangan datangna cai, tapi cai teh nyinglid teu daek ngaguyur kana awakna. Beurang kaganti ku peuting. Dina peuting munggaran mah Parman teh teu meunang gangguan nanaon, aman ngan saukur ngadenge sora-sora handaruan ti kajauhan bangsa-bangsa satoleuweung jeung sajabana kadenge ngaguruh campuh jeung cai curug anu ngaguyur di eta walungan. Ngan dina peuting kadua, dina tengah peuting Parman teh ngadenge sora anu matak pikasieun ting cikikik sora kunti, sora-sora makhluk anu ngageugeuh di eta tempat. Jeung deui ngadadak makhluk-makhluk serem teh ngajanggelek aya di hareupeunana, jeung deui karasa ku Parman teh ngadadak di eta patempatan teh kawas di hiji lapangan anu kacida legana, teu kadenge cai, teu kadenge sabiasana ngaguruh cai curug anu ngaguyur disabudeureun awakna, sanajan geus eueuh sakecelak oge anu sanggup keuna kana awakna, tapi ari sora cai mah anu caah teu eureun-eureun jelas kadenge ku ceulina. Ngan dina peuting harita makhluk pikasaremen teh ngaganggu rek ngarangkul, tapi ngadadak ngiles saenggeus rek keuna kana kulitna. Teuing aya kakuatan naon anu ngajadikeun makhluk eta teh ngacerit ngocak kawas anu kapanasan ngiles. Teu kadenge saeutik-eutik acan sora kunti teh. Ngan saenggeus makhluk eta leungit dina waktu sapertilu peuting ngadadak kadenge ngagaur sora maung handaruan ngajanggelek ayeuna aya di hareupeun manehna. Eta maung teh calawak nemongkeun sihung anu ranggeteng rek ngahakan awakna. Gaur 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 kacileng. Ngan angger bae saperti anu geus kajadian samemehna dina waktu awakna rek diranggem ku makhluk anu ngawujudkeun hiji kunti maung ge dina waktu eta anu hampir sungutna anu calawak kacida gedena matak pikasieun ngahakan kana sirahna. Harita ngadadak tina awak Parman teh kaluar cahaya biru nyamber eta maung. Kaur kaur kacileng pelesat peleduk jebrot tes
gaur gaur koleang kubrak. Eta maung teh harita lolongseran di hareupeunana tapi teleungit kawas kuntilanak anu samemehna ngaganggu dirina. Sanggeus lolongseran di hareupeunana maung teh ngadon cinutrung diuk di hareupeunana kawas sujud gagauran jeung kadenge ngadadak aya sora anu ngomong jelas kacida kadenge ku ceulina. Raden, Raden, di waktu ayeuna sim abdi bade ngabdikeun ka Raden. Nami sim abdi Lodra Kumbara. Saupamina Raden merlukeun tanaga sim abdi, Raden tinggal nenjerag bumi 3 kali bari sebutkeun nami sim abdi Lodra Kumbara. Tos pasti sim abdi bakal sumping nepangan salira. Eta anu kadenge ku Parman dina waktu harita. Sanggeus kadenge caritaan kitu anu kaluar tina sungut maung teh ngadadak maung teh ngiles geus eueuh tapak-tapakna acan jeung deui kaayaan tempat teh balik deui ka asal. Kadenge sora curug jeung katempo memang aya cai ngan sanajan teu bisa keuna kana awakna. Ngan angger katembong curug teh mancurkeun cai anu kacida badagna. Sanggeus aya 2 gangguan anu matak ngabahayakeun jiwana jeung sagala rupa kajadian kaalaman ku manehna nepi ka esuk teh eueuh gangguan nanaon deui ngan sanajan teu ngomong atawa teu gerak kumaha tapi dina batin Parman ngagerentes. Lodra Kumbara nah bener maung teh bisa ngawujudkeun diri dina waktuna lamun aing ngabutuhkeun tenagana. Eta anu dipikiran ku Parman sanajan sungut mah tetep balem jeung mata anak oge tetep peureum can muka kulantaran masih kena inget karena pepeling Aki Ranggalawe lamun can ngadenge sorana anu nitah kaluar tina eta curug kudu tetep cicing peureum jeung ulah ngalakukeun nanaon bae dina waktu harita oge. Kitu dina kaayaanana ngan anehna sanajan peureum dina waktu aya gangguan naon bae oge matana teh asa bisa nempok kana makhluk-makhluk anu ngaganggu dirina saperti maung anu geus nyarita rek ngabdikeun diri ka dirina anu ngaran Lodra Kumbara. Tapi sanggeus beurang kaganti puting deui kadenge sora Aki Ranggalawe anu nitah manehna kaluar tina eta curug. Ujang kaluar ujang geus rengse ujang teh geus 2 poe 2 puting ayeuna puting terakhir keluar ujang teh geus lulus keluar. Eta anu kadenge ku ceuli Parman. Atuh Parman teh ngoneal hudang pelesat
awakna langsung melesat keluar tina eta curug, geus nangtung di tempat asal samemehna dirina nangtung waktu adu hareupan ngobrol jeung Aki Rangga Alawe dina batu gede. Waktu eta oge dirina jeung Aki Rangga Alawe geus pahareup-hareup. Syukur ujang, syukur Aki kacida bagjana. Aina ujang teh geus lulus. Bagja ujang, bagja. Aki teh kacida bagjana. Ayeuna samemeh urang balik ka pondok. Aki hayang apal heula. Ujang menang gangguan naon bae salila tirakat di eta curug. Sok ayeuna terangkeun sagala rupana ka Aki. Tanya Aki Rangga Alawe bari neuteup jeung imut kacida bungahna kulantaran sagala rupa tegaplah kacida gampangna dina nurunkeun sakabeh kamampuan dirina ka Parman. Aduh Aki, abdi teh seueur pisan dadanguan anu kadangu pisan ku diri abdi ngan aya 2 kajadian anu matak bahaya pisan. Hampir-hampir abdi goyah upami teu emut kana cariosan Aki naon bae gangguanana anu datang sanajan nemongkeun bade ngabahayakeun nyawa abdi. Eta teh ngan saukur gogoda beureunan abdi teh moal lulus. Tapi alhamdulillah sanaos 2 kajadian anu kahiji diganggu ku makhluk anu nembongkeun wujud kuntilanak. Tiasa kusim abdi dihindarkeun sanajan berat. Ngan anu terakhir mah abdi teh didatangan hiji maung lodaya anu kacida ageungna. Reka emam abdi ngan ku abdi oge diantepkeun tungtung nama eta maung oge teu walakaya sanaos abdi teu ngalakukeun naon oge. Alhamdulillah ngan eta maung teh nyarios bade ngabdikeun diri ka diri abdi jeung namina teh Lodra Kumbara. Saur nama saupamina abdi nuhunkeun bantosan ti dirina tiasa ngangkir manehna ku cara nenjerak bumi 3 kali dibarengan nyebat namina eta anu didanguku diri abdi sareng 2 kejadian eta anu karos pangberat namaku diri abdi Aki. Nah eta teh leres atanapi mung saukur godaan hungkul abdi hoyong terang. Nah leres Lodra Kumbara teh aya sareng bade ngabantos sagala karerepat saupamina dina waktosna abdi ngabutuhkeun Aki. Ceuk Parman harita nyaritakeun sakabehna kacida panjangna ditek-tek ti awal nepi ka akhir. Eueuh anu kaliwat dibejakeun ka Aki Rangga Alawe anu unggut-unggutan bari imut kawas nama ilu bungah kulantaran muridna geus bisa ngaliwatan sagala rintangan anu kacida beratna kulantaran teu gampang ngahindarkeun diri tina sakabeh gangguan anu kaalaman ku Parman. Bagja ujang, bagja. Alhamdulillah geuningan tah ujang teh boga kekuatan tambahan deui. Bener ujang, bener eta teh jin mau anu ngawujudkeun mau. Bener ujang, lamun ujang boga kararepet bisa minta bantuan
tilodra kumbara. Syukur ujang, syukur atuh ari geus kieu mah yap urang balik engke urang teruskeun ngobrol di imah. Ayo ujang blesat les sanggeus ngomong kitu Aki Ranggalawe ngajak Parman ninggalkeun eta patempatan teu ngomong nanaon deui. Atuh Parman oge waktu eta langsung nyusul ngablesat awakna teh ngudag Akina ka pondok. Blesat cerelat kaceleng celegedeg. Dina waktu singkat oge maranehna duaan teh harita geus diuk pahareup-hareup deui di jero pondok. Waktosna kabujeng Syep cag urang tunda dugi ka dieu heula caritana kumahanya salajengna sanggeus Parman hasil tirakat 2 poe 2 peuting dina jero curug. Rek naon deui anu dilakukeun Parman engkena dina ngamimitian ngulik pangarti pamungkas ajian kidang kilat anu rek diturunkeun ku Aki Ranggalawe. Mangga cariosna ku simkuring bade dipedar dina waktos salajengna. Ayeuna urang cekapkeun dugi ka dieu heula sapu nyere pegat simpai paturai patepang deui mangga permios.